jadi Indonesia mah bakal jadi super smart teh bakal teleukeun ke bakal tunduk kabeh ka Indonesia. Lain lalaga kuari bae geus jadi percontohan dunia Indonesia. Kuari geus jadi percontohan dunia. Inggris geus bertanya, geus puguh Amerika sanajan nyana menjajah urang secara ekonomi jeung politik, tapi dalam hatina bertanya-tanya, geus sabaraha kali deuk dihancurkeun Indonesia, geus sabaraha kali diributkeun, diadukeun organisasi, geus sabaraha kali kiai jeung kiai diadukeun, geus sabaraha kali Amerika teh lain lalagaan supaya diurang kacau, tapi teu kacau bae aya naon di Indonesia. Perang sana. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'athna min ba'di Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi fazalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Allahu a'lamu bimuradi. Thumma ba'athna kari ngutus isun agung min ba'dihim saking sausana aya rasulil madhkuri tegese pirang-pirang utusan kang den tutur kabeh Musa ingkang yen Nabi Musa bi ayatina kalawan ngagawasakeun ayat ingsun agung atis ingkang sanga ila fir'aun wa mala'i maring raja Fir'aun wa mala'i lan golongan Fir'aun qaumihi tegese kaum Fir'aun. Azalamu maka pada zarolim ya Fir'aun wa mala'i kafaru tegese kalalupur ya Fir'aun wa mala'i biha kalawan ayat panzur maka ningali sira kaifa kana iku bohana kaakibatul mufsidin apa akibatnya wong kang ngarusak kabeh bil kufri kalawan kufur min ihlakihim saking dan rusak mufsidin. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin wallahu a'lamu bimaradi. Wa qala lan ngucap sapa kanjeng Nabi Musa ngucap lafaz ya Fir'aun hai Fir'aun ini satuhna ingsun rasulun iku utusan min rabbil alamin kang tetep saking pangeran alam kabeh ilaika maring sira Fir'aun fakadzabahu maka ngagorokeun ya Fir'aun ing Musa. Wa qala maka ngucap ya Musa ana ing lafadana akikum ala alla aqula ala Allahi illa al-haq qad ji'tukum bibayinatin min rabbikum farsil ma'iya bani Israil qala in kunta ji'ta bi ayatin fati biha in kunta minas shadiqin. Wallahu a'lamu bimuradi. Ana utawi ingsun hakikun iku kang nyata jadiun kang batut adaan igata saya ndak bi Allah aku la tegese kalawan enta orang ucap isun Allah ingat Allah ilal haq angin haq. Tapi qiraatin lan ing dalam qiraat suwiji ma bi tasdidil ya kalawan den tasdirakeun yani la ala hakikun alayya bagikun magau telah padakikun mubtadaun iku dari mubtada khobar wa khobar mubtadaan iku lapad anu membadaulan barang kang tetep dalam sosean qajitukum temen tega ingsun kum isra kabeh bibayinatin kalawan ngagawa mukjizat mirabikum saking pangeran sira kabeh farsul maka ngucurakeun sira Firaun maya sumertane ingsun ila Syam maring negeri Syam Bani Israil ing Bani Israil wa kana lan ana ya Fir'aun istab'adahu
iku dadekaken abid atawa iku nindes ya Firaun hum ing Bani Israil. Gua la ngucap ya Firaun, gua la ngucap sapa Firaun lahu kada Musa ing kunta jita ing lapad ing kunta lamun ana sira Musa jita iku tegas sira biayatin kalawan ngagawayat ala dawa ka ing atas ajakan sira fati biha makan kani sira Musa biha kalawan ayat in kunta minas shadiqin lamun ana sira Musa minas shadiqin iku kang bener kabeh fiha ing dalam ayat fa'alqa 'asahu fa idza hiya thubanun mubin. Wallahu a'lamu bimuradi fa'alqa maka nibaakeun ya Musa 'asahu ing tetekan Musa fa idzan maka kaget ya utawi asa subhanum mubin iku ulah kang gede mubinun kang tahiyatun azimatun tegese ulah kang agung wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Allah alam bimuradi wa naza'alan mocot ya Musa yadahu ing tangan Musa akhraja tegese metuakeun ya Musa ing yan min jaibi saking jero bajune ya Musa atawa saking jero sakuna Musa baidan maka kaget ya utayat baydo iku kang putih zatu syu'ain tegese kang anduane moncorong linazirina kadong kang ningali kabeh khilaf ma kanat alaihi minal ummah layaning barang kang ana ya iya ikut tetep ingat sema minal ummati saking warna kulit merah atau abang. Sabab Gusti Allah ngajelaskeun tentang kaum-kaum nu bangkawara kemudian diutus rasul-rasul terhadap kaum mimiti Allah ngajelaskeun tentang kaum Kangjeng Nabi Nuh susul ku kaum Kangjeng Nabi Hud dilanjut ku kaum Kangjeng Nabi Saleh diteruskeun Kangjeng Nabi Lut jeung kaum Kangjeng Nabi Syuaib anu kaumna didakwahan ku rasul-rasul tersebut nurut ujung-ujungna disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah ngalanjutkeun kisah rasul anu sangat luar biasa nu geus teu asing deui dipuat dina Al-Qur'anul Karim diabadikeun supaya urang nyarah kabeh engke dijadikan itibar urang ulah seperti kaum tersebut. Teu asing deui ialah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah. Saat eta aya hiji raja anu sangat biadab ngaranna raja tersebut Raja Qobus cek sakaol ngaranna Walid bin Mus'ib bin Rayyan mimitinyana seorang geng-gengan sok menta duit jago menta duit gagah di pengkolan-pengkolan ojek lantaran lamun ayaan ngaharu-haru kanyana kunyana ditinju langsung jelema sarieun kabeh mulai pemerasan terkenal ngaranna Walid lantaran eueuh anu ngelehkeun naik nyana jadi geng pasar di pasar kunyana dipentaan duit anu mere aman nu teu am nu teu mere sikap dikaluarkeun kunyana naiknya nanti pasar kecamatan naik ke kabupaten nyanalah jadi geng kabupaten
dikuasai kunyana berbagai sektor-sektor piduited geus mah pasar di kota parkir dan lain sebagainya tetap kudu kunyana nu nyekelna lamun aya nu ngalawan tampilin kunyana babaskeun paehan wih Walid dibere kagagahan anu luar biasa naiknya ke metropolitan tantangan kunyana geng-geng kota mun kiwari mah Jakarta ditangtangan geng-gengna saha geng induk ayo jeung aing saha geng Tanah Abang ayo jeung aing saha geng Tamrin ayo jeung aing saha geng Gajah Mada ayo jeung aing tarung eueuh nu menang jeung nyana kabeh eleh das ceknya na hirup kagok atuh mending mehan raja kagok hirup kos kieu langsung kursala gagah jasa aja nama gagah jasa raja keur diuk dina kursi kerajaan asal aya nyana BKB kan sieun jo terkenal jasa gagahna blok ka istana wow nu jaga istana cekel ku nyana tampilin bebaskeun awas ya bae awas aing baju ya moal eta raja keur diuk di kursi kerajaan dicekel huluna tek diangkat tampilin jager balang balangnya haju diuk ye raja jadi nyana mah raja teh ngadadak jadi pilih hurayat teh mah teu aya pemilihan presiden teu aya pemilihan raja geus pokona mah jeung sorangan bae nyana mah sorangan geus jadi raja atuh bingung ya lemah ge geus kubur teh raja cek nu wani kanyana terkenallah raja tersebut adalah Fir'aun lamun gelar Fir'aun mah gelar lamun jadi raja di Mesir ngaranna Fir'aun lamun nu jadi raja na di Syria di naon kitu ngaranna Persia Kisra lamun anu jadi raja na di kitu Kaisar lamun nu jadi raja na di Yogyakarta ngaranna Hamengkubuwono eta gelar Hamengkubuwono 1 2 3 ieu ge Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 Firaun 0 terus lamun di Syam itu Namrud eta ge sarua raja Namrud ge eta ge dinasti Namrud 1 Namrud 2 Namrud 3 Kaisar 1 Kaisar 2 Kaisar 3 dinasti Kisra 1 Kisra 2 Kisra 3 Kisra dinasti Hamengkubuwono 1 Hamengkubuwono 2 dinasti Kesultanan Banten geus eueuh kuari deuk dihudangkeun deui dinasti Kesultanan Banten geus disiap Banten akan bangun kembali geus aya rajana sultan tetapi nyana teh nyahoeun sejarah emang Syekh Maulana Hasanuddin teh nyatet persejarahanana nu kukula didongengkeun jagur bae nu sakitu poharana lapangan Banten teh eta teh aya sejarahna kemudian pintu hek eta aya sejarahna tertulis bagi jelema anu aya keturunan kesultanan aya sejarah dek kahudangkeun kesultanan silahkan tetapi ngabogaan kriteria 10 emang kumaha gitu nu mantap ketika muncul kesultanan Banten teh nu nyaho hanya tertawa silakan bae ngan moal aya kekuatan selama teu boga kriteria 10 tertulis Syekh Maulana Hasanuddin di dinya emang kumaha gitu jeuh parang sana asal boga tu bagus bae parang sana asal boga keturunan bae parang sana dareul atuh teu asal horeng ngebogaan kriteria arahna deuk ka mana ieu teh kesultanan teh di samping ngabogaan turunan teh kudu nu kumaha tercatat Syekh Maulana Hasanuddin mentak muncul dek aya kesultanan rek bae deulekeun sabaraha bulan sabaraha minggu wajar boga kahayang ngaranna ge boga turunan
tetapi nyana teu inget kana wasiat. Teu inget kana wasiat. Kos urang kuari geus teu inget kana wasiat Bung Karno. Bung Karno ngabogaan wasiat. Bukuna ge sakieu kadelna. Sa Indonesia cuma aya 5 bukuna. Cuma aya 5 sa Indonesia. Eta mah geus teu dicetak deui. Ayana kuari kula nyaho ayana. Mun di Jakarta di saha, lamun di kitu Jawa Timur di saha, lamun kitu di mana ngaranna di Padang di saha. Nyaho. Cenah so amat aing lain so aing nyaho. Nu mantap ieu kuari teh geus kaluar tina wasiat Bung Karno. Deleukeun bae asal kaluar ti wasiat Bung Karno. Anak tinggal anak. Emang Megawati teh nyahoan wasiat nyahoan. Ngan geus mengabaikan. Aya di nyana kitabna hiji. Di keturunannya aya. Di keturunan Bung Hatta aya. Di keturunan kitu Batak hiji. Aya. Aja cenah kiai boga teh naon tuh sia nanya aing. Aya sejarah atuh bantak dongeng-dongeng Indonesia aya kabeh di dinya. Wasiat-wasiat Bung Karno aya kabeh. Melenceng tina wasiat deurekeun. Jadi Indonesia mah bakal jadi super smart teh bakal. Deulekeun ke bakal tunduk kabeh ka Indonesia. Lain lalaga. Kuari bae geus jadi percontohan dunia Indonesia. Kuari geus jadi percontohan dunia. Inggris geus bertanya, geus puguh Amerika sanajan nyana menjajah urang secara ekonomi jeung politik, tapi dalam hatina bertanya-tanya, geus sabaraha kali deuk dihancurkeun Indonesia, geus sabaraha kali diributkeun, diadukeun organisasi, geus sabaraha kali kiai jeung kiai diadukeun, geus sabaraha kali Amerika teh lain lalagaan supaya diurang kacau, tapi teu kacau bae aya naon di Indonesia. Perang sana. Aya keneh aki-aki anu sok nyana datang ka istana menjelma secara tiba-tiba. Keneh aki-aki kadang-kadang menjelma secara tiba-tiba di kitu keraton Cipanas. Istana Cipanas kadang-kadang nyana di DPR nu mantap di DPR kanyararahoan bae ge nanaon ge eta geus dirahasia-rahasiakeun ge tetep bae kanyahoan. Muncul siapa sih kakek-kakek itu? Ya sebetulnya siapa sih? Kadang-kadang nyana ka dieu ieu ka dieu. Sing ade bisa aya aki-aki di dieu. Jadi kesimpulanna nama baheula teh aya raja anu gelarna di Mesir teh Raja Firaun. Anu kebenaran raja tersebut tecan orang muriang saumur-umur, boro-boro muriang darah tinggi, kencing manis sales mak can orang. Harta Allah nyin jelema kos kitu Allah. Wah raja sales benyana mah kanu sales mah teh gergeteun. Sebab aing mah can orang sales mah batuk can orang batuk. Urang mah pan ieu kuari serak can cager-cager ban ieu kuari serak. Nyana mah Firaun teh serak-serak. Batuk henteu sales mah henteu darah tinggi henteu. Lamun aya jelema nyaritakeun aduh cenah hese kieu seuri nya nama. Kieu bae hese cekeun. Kieu bae wer atuh cekeun eta. Eta Firaun teh orang gering nya mah. Masyaallah. Walam yara makruhan qattu. Can pernah salila hirupnya na umurna nyana 620 tahun. Walam yara makruhan qattu can pernah nyana dibere kateugna nu ngaran pusing, nu ngaran muriang, nu ngaran beban, can urang sama sekali. Masyaallah, masyaallah. Masyaallah. Walau kana sallallahu fitil kalmar su'u yaum ahima lailah awajat lebda'arub ya andai kata nyana sakali be pernah ngarasa lapar atau sakali be pernah ngarasa panas atau sakali be pernah kategenah niscaya nyana moal ngaku pangeran kulantaran teu pernah kategenah di dirina
teu pernah gering, maka timbullah nyana pengakuan ti dirina bahwa Tuhan itu adalah saya. Jadi nyana raja ngaku pangeran Firaun anu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa. Firaun dinasti kedua Ramses II. Nah, ieu teh dicaritakeun ti lahirna Kangjeng Nabi Musa. Ke dihareup carita anu leuwih panjang mah dihareup nyaritakeun mimiti terjadina Firaun, mimiti terjadina Kangjeng Nabi Musa, dibalangkeun Kangjeng Nabi Musa ku indungna. Ke dihareup ieu badeuk nyaritakeun kabangkawarahan umat anu diutus Rasulna teu percaya ka Rasulna, termasuk umat Kangjeng Nabi Musa alaihis. Tah anu nyaritakeun kabangkawarahan umat nu teu nurut sebab ku ari di deuleu masyarakatna buang kawarahan sarua. Jadi diakurkeun bari umat bangkawarah dongeng umat bangkawarah nu baheula. Aya kesamaan saya. Ke Kangjeng Nabi Musa diutus ku Gusti Allah. Ari engke urusan lahir nama Kangjeng Nabi Musa teh ti negeri Madian. Kemudian Kangjeng Nabi Musa teh lantaran di zaman Firaun juasat bakalna dibalangkeun ku indungna ka Bengawan Nil, maka Kangjeng Nabi Musa teh dipulung ku istana Raja Firaun, ku pamajikan Firaun. Jadi Kangjeng Nabi Musa teh dirorok diurus di lingkungan kerajaan anu pinuh ku dukun-dukun di kerajaan eta teh. Salah setik dukun ongkoh pangeran tapi butuh dukun. Dipikir gue blon eta Firaun blon, pangeran tapi perlu dukun. Sekeliling bungkiangnya nate istana na dipinuhan ku dukun-dukun, maka Kangjeng Nabi Musa teh dirorok diurus di lingkungan istana Firaun anu ngaku pangeran, tur sekelilingna dukun-dukun. Jadi Kangjeng Nabi Musa teh terus gede di lingkungan pangeran Firaun nu buang kawarah, di lingkungan jelema nu teu nyahoan ka Allah, diais ku para dukun, diais ku para ponggawa, diajak laulin heureuy ku jelema anti Allah, maha kawasa Allah. Tapi ternyata Allah ngasupkeun hikmah ka Kangjeng Nabi Musa ka jero hatena. Di samping ilmu jeung hikmah diangkat jadi nabi, bahkan diangkat jadi rasul, maha kawasa Allah. Lamun urang nyaritakeun kakawasaan Allah, anak Kangjeng Nabi Nuh mak geuninganan teu iman, pamajikan Kangjeng Nabi Lut mak geuning teu iman ka salakina. Masyaallah. Bapak Kangjeng Nabi Ibrahim geuning teu iman ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Mamang Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi anu agung, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geuning teu iman ka Kangjeng Nabi urang. Ya Allah ya Rabb. Eta kakawasaan Allah. Ketika Allah nangtungkeun seorang nabi, seorang rasul, maha kawasa Allah hirup di tengah-tengah lingkungan anti Allah, di tengah-tengah lingkungan dukun-dukun anu anti Allah, di tengah lingkungan rusak anti Allah. Allah ngasupkeun ilmu jeung hikmah ka jero hate Kangjeng Nabi Musa. Pinter eueuh guruan, jago guruan Kangjeng Nabi Musa. Gede Kangjeng Nabi Musa, pandanganna geus lain. Di jero benak hati Kangjeng Nabi Musa hiji pangerto Allah. Masya Allah kan. Kebenaran harita teh di Mesir, berarti Kangjeng Nabi Musa malain orang Mesir ngan dirorok di Mesir. Lahir Kangjeng Nabi Musa di Madian, Yordania. Dialungkeun Kangjeng Nabi Musa ke Bengawan Nil, berarti dirorok ku Raja Firaun. Geus Kangjeng Nabi Musa lain orang Mesir ngan tumbuh gede di Mesir di lingkungan bangsawan. Tidinya Kangjeng Nabi Musa teh kaistimewaanna hiji boga kanyaho tanpa guru, nomor kedua boga kaulinan tanpa guru.
urang mah kuari boga besi mun ditanyakeun aya guruna di Jakarta, urang kuari lamun boga ditanyakeun aya pencaci karet ieu ge aya guruna di Bandung. Lamun urang nyaritakeun ieu penca naon ieu penca kalong naon, kalong hiber. Di mana ieu? Di guru di Bandung kana mah. Maksudna kalong hiber kumaha? Lamun digesentak gegeran lompat. Lamun digetak gegeran lompat disebut permainan kalong hiber. Tak ieu. Aya deui Bogor, Cimande. Aya jelema belajar Cimande, aya guruan berarti. Mentak ulah coba-coba sia. Aing ulah coba-coba. Emang naon? Aing kebal di Bogor. Kebal naon? Dagang salak aing di Bogor. Atuh teh hebat. Tapi Kangjeng Nabi Musa Masya Allah dibuktikan ku Gusti Allah yang sebagai tanda bukti kehebatan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam di samping nyaho karena urusan isu pageto minggu hareup dan lain sebagainya. Kangjeng Nabi Musa diberi ilmu kos kitu teh lantaran tandinganana dukun disesuaikan jeung Gusti Allah. Lamun Kangjeng Nabi urang diberi Al-Quranul Karim tandinganana ahli syair, ahli nembang, ahli nyanyi. Wah, urang Arab lamun geus berpuisi Masya Allah pohara jasa. Urang Arab lamun geus berpuisi mantak inna minasyiri la sihra, inna minal kalam la sihra. Eta bahasa Kangjeng Nabi. Sihir, kalam bahasa akan menyihir manusia. Sihir akan menyihir manusia. Sabaraha jelema anu kuari urang mun ngadengekeun Oma Irama terlena. Ya Allah, jelema aya nu kabumbulengan ku lagu Oma Irama. Baheula meme Oma Irama aya nu hebat deui Mas Habi, aya deui baheula Mus Mulyadi, aya deui baheula teh Mansur S malodar teh encan teh si jelema. Eta kan jago-jago sihir teh. Kebelah dia aya Elpi Sukayasi, kebelah dia aya Rita, kebelah dia aya Epi Tamala, kebelah dia aya saha coba aing teh nyaho. Sieun nyaho. Tuh. Inul cek nya teh. Emang geus kolot-kolot geblon teh mah jelema. Nah, eta kan pesihir. Urang terlena kan. Beuh lamun urang ngadengekeun sairna ieu mah sair Oma Irama jago jasa. Lain lalagan diakui di Indonesia, dunia mengakui. India mengakui terhadap sair Oma Irama, Amerika mengakui terhadap sair Oma Irama. Diakuilah kehebatan sair Oma Irama ketika begadang. Emang di Amerika henteu mere hadiah ke Oma Irama, mere hadiah. Ketika lagu begadang, Masya Allah, Amerika mere hadiah ke Amerika. Hebat Eka Oma Irama, hebat jasa. Begadang jangan begadang, itu hebat. Ieu keur cari itu sairna, sair. Kebelah dieuna, wahara. Ih, mandaknya siap jadi bintang film, siap berperan dan lain sebagainya. Itu geus aya pujian nih sekelilingna, terutama India memuji terhadap sair-sairna, maksudnya terhadap sair-sairna. Walaupun musik nama waktu eta masih dikecilkan oleh Amerika, oleh India, sebab dianggapnya dangdut itu tidak masuk ke India ta'asub, ke rock ta'asub, ke country ta'asub. Lain banyak apa gitu teh. Jadi Oma Irama syair diakui tapi musik tidak diakui. Itu siapa pentingnya? Nyahona tutiti baik. Kaji teh ilmiahna. Ulah sekedar nyahona ilmiah aya kemunduran mentak tidinya lah nyana belajar melodi. Tidinya belajar melodi gara-gara Amerika nyarita itu musik dangdut Oma Irama tidak masuk. Ke India tasub, ke Barat tasub, ke keroncong tasub, country tasub, ngulik nyana, mulailah nyana ngadengungkeun melodi. Beh, lain lalagaan. Ketika melodi Roma Irama didengungkeun, dipetik, kadenge ku batur. Weh, ini menyerupai The Purple. Isa kadar dongeng sih masih seriana heran aing mah. Aing mah keur dongeng Roma Irama. Ini menyerupai musik The Purple. Waduh. Wah luar biasa. Nah kabelah diana diakui dunia. Kunjunganlah nyana ke Jepang, kunjunganlah nyana ke Amerika, ke Inggris, ke India, diakui. Maka Roma Irama bogalah gelar Raja Dangdut. Jadi kudu aya asbab wurudna.
sia jauh raja bete jauh naon payah. Nah ieu keur carita di zaman Kangjeng Nabi nu mantak diturunkeun Al-Qur'anul Karim mukjizat lantaran orang Arab jago luar biasa, puisina sangat puitis, bahasana sangat rapih terurai, sehingga di Mekah aya pasar ukado jang naon eta musabaqah tentang syair tentang bahasa datang ka kuari bahasa orang Indonesia, bahasa umat Kangjeng Nabi Muhammad ciaragona luar biasa, jago bahasa. Engke urang carita Kangjeng Nabi engke nu kolot mah wallahu alam nyaho kabur nyonte. Ieu mah carita Kangjeng Nabi Musa alaihis salam lantaran saat eta musuhna Firaun gagah, Kangjeng Nabi Musa digagahkeun lantaran saat eta musuhna ieu dukun-dukun, Kangjeng Nabi Musa dibere ilmu sakti mantraguna, dibuktikan heula kumaha lantaran baheula teh di Mesir umat Kangjeng Nabi Yusuf, di saat Kangjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir orang-orang Bani Israel teh ngadeukeutan ka Kangjeng Nabi Yusuf, sebab di Palestina, di Israel, di Syria, di mana-mana teh paila. Maka saat eta masyarakat urban digerakkan ku Gusti Allah ka Mesir, sebab Kangjeng Nabi Yusuf teh di samping ganteng-ganteng kasep anu luar biasa, barahan luar biasa. Kangjeng Nabi Yusuf mah kasep aya di nyana pinter, aya di manehana nabi, aya di manehana rasul, aya di manehana kaya raya, aya di manehana barahan deui beuh. Lamun urang boga pamimpin kos kitu enggas teu kudu aya pemilihan presiden jadi presiden saumur hidup. Atuh pan ieu mah kasep aya pelit merepet dur-dur pet, aya deui nyana teh teu pelit ngan bereun susah non bereunana tah batak gula batak inget bae inget keur carita jelema aya baheula nu pelit jasa ieu mah dongeng saeutik bae aya jelema pelit jasa ieu mah ieu mah di Bagdad tapi ku pelit-pelitna boro-boro hartana dosana mun dipentat teu dibikeun eta kan pelit jasa berarti kan. Di panjang dongeng nama ieu mah kacaritakeun manehanana teh nyate di imahna saenggeusna nyate kemudian kapan eta haseup sate teh ambalaya kaluar bereng-berengan di antara jelema anu susah liwat ka imahna ngambe sate barang ngambe sate eureun heula nyana kieu bebeung ngeunah amat ieu sate beung ngeunah amat ieu sate kabeneran kapangi ku nu boga imah nu pelit teh ditewak tewak sia kajen kuku mae kudu bayar lantaran sia ngambe sate aing. Eta pelit ya sate pelit. Boro-boro mere ngambe ge teu meunang. Akhirnya jadi dilaporkeun ka nu berwajib. Nya da geus gideung bae kasus naon sebenarnya. Diusulkeun kasus ngambe sate. Kiai kunyana teh ya dititah lamun teu dititah lantaran sugih boga geng manehanana tetep penjara sebab nyana ngambe sate kecuali nyana teh kudu mayar denda 100 dirham 100 dirham uang emas 100 dinar uang emas jelema susah jagan aing kaduhung eureun di dieu boro-boro aing yang mayar 100 dinar budak jagan laku gua aing dahar ge dahar isuk sore henteu pabajikan geus carerik bae kakak boga kasus naon ngambe sate kok kieu deui bisa dikae wallahu alam sakeun ieu akhirna kiai jaksa-jaksa terus dek memutuskan permasalahanana cek sebagian jaksa ieu teh tetep kudu dipenjara kecuali membayar 10 dinar uang emas cek sebagian teu kudu atuh sapira ieu mah pan lain maling lain naon sapira ngambe kerja cek nyana ngambe berarti sebab sate kula nyana bisa ngambe tanya ka nyana sia ngambe tante ngambe ngeunah teh waktu ngambe ngeunah cek nyana maksudna ngeunah seungit heueuh kan lamun teu aya sate aing mah sia moal ngambe sate bener denda 100 dinar wabeh jelema rame gara-gara ngambe ieu kudu mayar 100 dinar ku pelit-pelit dasa
jelema aya kiai geus ceramah bae ulah lewat imadinya masih ngambe cek ya ditangkap didenda kajeng liwat kadinya ka imana liwat tah lamun liwat ka imahnyana haju nincek imahnyana denda neuleuh pager didenda neuleuh pager sia neuleuh pager aing bagus kan denda pahara atuh jelema pelit asa tah jadi lamun kadinya teh menang neuleuh kudu kieu bae tah ama satpam mangani lamun teu kieu satpam tangkap denda. Ieu mandu dipermasalahkeun teh ieu jelema ieu kan hukum di Baghdad makan ahli hukum ketika adu tarik antara jaksa jeung ulama cek jaksa tetep bae ieu teh kudu ditangkap kecuali kudu dipenjara kecuali nya mayar sakahayang nu boga imah 100 dinar siapa boga 100 dinar henteu ieu mah pasang badan ceuk pamajikanna ceuri minta tulung ka kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh jaksana jago jasa karena nyana menikmati cek jaksa karena nyana irungna menikmati ambe sate berarti maling ambe denda 100 dinar kalau tidak bayar penjara. Wow kabeh geus areleh kiai eleh tinggal hiji deui Abu Nawas pamajikanna jeung anakna kiai gulat boga kunaon salaki deuk di penjara kasus naon cek Abu Nawas kasus ngambe sate seuri Abu Nawas nah ini makanan gua cek kalau kasus begini udah sini serahin dah cek Abu Nawas aing kasus biasa mah teresep cek ya kasus ieu bagian aing cek Abu Nawas di mana ku ari di sidang can anggeus kiai kumaha kiai eleh kabeh ku jaksa nah sia mantap cek Abu Nawas iya tandingan aing cek dia guys tenang datang Abu Nawas kadinya baik make salana komprang sebelah lain udang gua ada jasa Abu Nawas oh make sorban itu bisa ditanya ku sasaha jangan ada melihat tidak boleh melihat saya sebab kalau jaksa melihat saya ntar saya kenakan denda jaksa geus tunggul bae kieu jago Abu Nawas nu sugihna aya kamu lihat saya kamu mengkasuskan orang yang cuma sekedar menghisap bau sate sementara saya pakaian seperti ini kostum yang berbeda dengan yang lain nah sekarang kamu melihat saya denda oh geus kacau Gus di kejaksaan dia masih didenda ieu mah sana Abu Nawas dilawan eta tetapi bukan itu cek Abu Nawas urusan memandang kula geus kula mah barahan eueuh masalah sadaekna neuleuh aing cek ieu sadaek da geus kumaha geus sia neuk menilai aing kumaha geus sadaekna aing mah barahan oh kumaha geus sabodo teu aing mah teu kumaha ambeun kelek aing barah da kudu didenda aing nah mari kita kembali ke kasus jaksa jangan tunduk saja tanggal jaksa siunun ka Abu Nawas jaksa siunun udah asa wali atuh Abu Nawas emang kumaha gitu Abu Nawas eta wali berharisma nyana jadi lelecehan sodah dilembur ku budak letik sebab wali Allah mah embung hehebatan embung memulyaan embung lamun di ngariung teh al mukarram Kiai Haji Fudhali embung gitu-gitu al alim al allama Kiai Haji Supendi gitu-gitu hayang nimang Abu Nawas dan nama lamun dibuya-buya teh nya membung ulah sok dibuya-buya mamang bae cek nya iring-iringan yang budak leutik bae nya mah disebut Abu Nawas padahal wali. Nah kembali ke kasus begitu kembali ke kasus coba jelaskan naon terjadi cak anu sugih teh ya ieu jelema liwat ka imah kula sementara kula keur nyate haju eta sate teh bereng-berengan angina ambeuna nyana lain hayu bae liwat endahan cicing ngambean ambe sate kula berarti kan nyana maling ambe sate
Nah ieu mah kieu bae lamun manehanana bisa ngaluarkeun dendaan 100 dinar selamat lamun teu penjara eta permasalahan lamun nyana liwat bae mah teu eureun masalah berarti kan eureun menikmati bagus cek abunas kumaha jaksa betul hukum yang terjadi seperti itu sebab itu adalah termasuk gosong boy hebat atuh ya oke guys ditanya yang bersangkutan boga sia 100 dinar tentu mama ya kana boro-boro 100 dinar kula mah isuk dahar sore henteu tenang aya di mama anu bakal mangmayarkeun 100 keluar hitung jaksa dihitung ku jaksa 1 2 3 4 5 bener ya udah 100 dinar ada kan dia kan ya kasus ieu supaya tegas selesaikan kuari kene kaula dek bayar mang mayarkeun si miskin didenda-dendaan 100 dinar kula nu mang mayarkeun diuk nu sugih di dinya jaksa saksian ya duit 100 dinar dek dibayar dendaan ka nu sugih nu pelit teh maka cara membayarna duit tersebut dek dialungkeun ka luhur breng geus beres dikumpulkeun deui kadenge eta duit kadenge nah eta lah bayaran maneh lantaran ieu ge henteu ngadahar ngan ngambe doang nah didenda 100 dinar duit 100 dinar dibalangkeun ka luhur kadenge kan eta lah bayaranana selesai permasalahan eta jaksa gide bener atau bula awas dilawan balik ya balik awas jaksa lamun main teh cantik awas bisa jaksa nu ngubrus ya tidak udah itu udah terbayar dengan suara 100 dinar itu sudah terbayar yes bagus tinggal nusugi bae bener oge sakiananya nyana ngambean aing ngadeng geus beres aing dongeng Firaun teh jadi ya Raja Firaun teh Raja Ramses II nu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa baheula 400 tahun katukang Kangjeng Nabi Yusuf nu jadi rajana saat eta dibere paila anu luar biasa ti Syria Syam ti Turki ti Yaman Yordania termasuk Bani Israel dararatang ka Mesir lantaran terkenal Kangjeng Nabi Yusuf teh hiji raja dijadikeun raja teh nya nabi nya rasulnya kasepnya sugihnya barahan maka sisa-sisa orang Bani Israel di Mesir teh atuh loba nu lain penduduk asli Mesir urang Bani Israel loba di Mesir baheula turunan waktu zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihis ketika Kangjeng Nabi Yusuf wafat di Mesir kancolah masyarakat teh terus kebelah dina makin rusak 400 tahun timbul Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nu jadi raja keur mejina bebengisna adalah Raja Firaun Ramses II Firaun ilah Walid bin Mus'ib bin Rayyan jadi kacaritakeun Gusti Allah teh maha kawasa jeung maha sagala-galana endek nyeun hiji pamimpin anu ditumbuhkeun di lingkungan raja anti Allah anti agama anti syariat bahkan dilingkung ku para dukun-dukun anti Allah subhanahu wa ta'ala tapi Gusti Allah mere ilmu jeung hikmah ka jero hate Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tumbuh gagah Kangjeng Nabi Musa boga ilmu tanpa guru boga kagagahan tanpa guru jagona luar biasa terbukti buktikeun heula Kangjeng Nabi Musa kagagahanana kumaha satu ketika urang Bani Israel nu aya di Mesir dihina ku kaum Kipti asli urang Mesir Kiptiyah Kipti
sedengkeun ieu mah urang Bani Israil dihina saat eta Fir'aun teh istakhdamahum ngajadikeun budak. Penindasan terhadap rakyat anu sangat mencolok. Kabeh jelema tita sujud, kabeh jelema tita digawe, kabeh jelema kumaha cak tunjuknya na. Lamun nurut ka Firaun aman salamet, teh nurut bodoh. Biadabna luar biasa. Urang Bani Israil aya nu tersisa imanna ka Gusti Allah, nyana teh kadang nurut kadang henteu ka Raja Firaun. Disengsarikeun ku kaum Kipti, akhirna eta Bani Israil teh dihina ku kaum Kipti ku asli penduduk. Bahkan manehanana teh endek diusir ku kaum asli Mesir titah ka ditu ka Bani Israil. Nyana teh geus dihina nu luar biasa, di luar kebiasaan. Akhirna lapor ka Kangjeng Nabi Musa, Tuan enon kula sekedar lapor cakna kumaha kami orang Bani Israil dikucilkeun, ditindas anu luar biasa, digawe kudu teureun bali dijamu mah rada kurang, haju ka dituna titah sujud sementara hate kulakan iman ka Allah cak ribasa Kangjeng Nabi Musa. Saha nu ngahinana tuh cenah jelema nu ieu tangkeun ku Kangjeng Nabi Musa kadeu sia ngahina ka ieu lain ngahina nyana kan orang Bani Israil lain penduduk Mesir kadeu sia tak ditinju sakali doang ku cuma dar ngaguli pae ce cakang jeung aya naonan dieu peureup bisa pae sakali doang nyahokeun nyahoan teh gagahna Kangjeng Nabi Musa. Beuh urang mah kuari hayang gagah teh kudu ngawirid heula. Hami main sin kopami main geus ngabudah-budah. Po aya wiridanana moal dibaca ku aing geus direkam pan aing. Mun dibaca ayat eta pentingna sakitu kadeu bau cenah ieu teh ieu dicobana ka batu. Aya batu gede dirinya teunden di luhur, lamun urang geus beres kawirid eta batu ditinju ku urang. Dai, lamun henteu ajur can jadi berarti. Al-Qur'an lain lalagaan. Urang ngawirid pelet bae ge awewe kuat ke mama samping atuh. Lamun geus dibacakeun ku urang eta pelet. Masyaallah surat Yusuf teh anu geus maklum di kalangan para santri. Batur mah dudukun hikmat santri mah inni raaitu 11 kaukaba wa syamsa wal qamara raaitum asal lina kudu ditendetkeun lamun teu ditendetkeun moal majur tujukeun fok sarwiti ujianana mun teu mawa samping edannya Pendi mana Pendi ulah sembarangan Al-Qur'an ewang kumaha nu mentak lalakon urang kemerdekaan 45 kiai jadi garda terdepan. Aya catatanana boga kula mah emang catatan sangat aya dicatat di dieu Bung Karno saat eta di mana dengan siapa, saat eta di mana dengan siapa, aya kabeh nu kukura kamari dicaritakeun nya asup penjara aya catatanana. Mayoritas jeung kiai lamun nyanang teu dinasehatan ku kiai sarua Bung Karno emang kumaha tapi dinasehatan ke maju terus pantang mundur gantungkan cita-citamu wahai Bung Karno di atas langit eta teh menang ti kiai dipidatokeun ku nyana wahai bangsa Indonesia kaum muda gantungkan cita-citamu di atas langit eta teh nang ti kiai aya catatanana beuh masyaallah. Nah, Kangjeng Nabi Musa ngajotos sakali doang. Dek. Lepek. Beda. Bae. Geus Kangjeng Nabi ditinggalkeun, geus tinggalkeun. Bae ka jelema. Diriung-riunglah hali penduduk di dinya sanggeus teh diriung-riung lapor masyarakat ka Raja Firaun. Tuan Raja aya seorang pribumi anu jadi kesayangan tuan. Ayo, paeh kunaon? Ditinju ku saha? Ku anak tuan. Anak saha? Musa. Weh, gagah tak budak bisa ninju jadi paeh. Ulah be ninju aing nya.
tangan Musa bawa ka dieu ngadu jeung aing cak Firaun aing gelut jeung anak ieu mah dongeng di tengah ya bukan dongeng di tengah engke dongeng nu asli ti awal mah pokona kolot mah wallahu a'lam ka dieu Musa tita ka dieu gelut cek aing Kangjeng Nabi Musa tendek menghadap tetapi kecek Gusti Allah Musa ulah kudu menghadap bapa angkat maneh indit maneh ku ari ti Mesir kamadian berangkat munajat Kangjeng Nabi Musa ya Allah ya Rabb aya abdi kudu indit mah abdi padahal abdi teu hayang indit ti Mesir sebab abdi boga tugas dek nyelesaikeun raja Firaun can wayah cek Gusti Allah indit berangkat Kangjeng Nabi Musa ka Madian Mesir Yordan Mesir Palestina Bani Israel deket nu mentak kula kamari dahar di Aqaba pantai Aqaba ningali ti Aqaba ka ditu Yordan ka dieu Mesir ka dieu Palestina Israel lampuna 3 negara ka deuleu kabeh nu mantak terindah sadunia pantai Aqaba lantaran lain indah nanaona sebab 3 negara kadeuleu kabeh Mesir katingali Yordan katingali Palestina katingali Israel katingali wow kula kieu beneuleu di dinya malam Jumat eta di Aqaba teh Masya Allah neuleu ka sisi ka di urang Arab keur bobogohan sararial jasa ieu beureun baheula dimprekeun teh malam Jumat titah maca sholawat bobogohan urang Mesir di Aqaba di ditu ya Allah ya Rabbi ieu keur carita indah jasa inget bae ka Kanjeng Nabi Musa berangkat ka Madian ti Mesir ka Madian berarti ka Yordan nya deket atuh deket ge negara jeung negara berangkat Kanjeng Nabi Musa teh diamankeun ku Gusti Allah cak Firaun di mana bae ayana Musa tangkap ulah dikukumakeun aing yang tarung karena kagagahan Musa sebab aing inget janggot aing pernah ditarik kunyana pernah getian aing janggot aing ditarik kunyana kuari saatna udah berantem aing jeung Musa Masya Allah ieu Quran ngadongengkeun pohara jasa urang tertarik zaman kagagahan Kangjeng Nabi Musa gagah Kangjeng Nabi Musa jelemana ganteng irungna mancung buukna rada semu ikal kemudian kulitna kemerah-merahan Kangjeng Nabi Musa mah lirikan matana setiap jelema anu henteu tungkul di deuleu ku Kangjeng Nabi Musa selantaran ilmu aya di nyana harisma aya di nyana gagah aya di nyana jelema kabeh lamun dilirik ku nyana tungkul ku Kangjeng Nabi Musa babarang urang kapanggi jeung Musa pasar kemis henteu Musa eta malah dah ieu Kangjeng Nabi Musa berangkat Kanjeng Nabi Musa ke Yordan ke Madian Masya Allah menyeritakan Yordan eta Kanjeng Nabi Syuaib alaihi salam eta maot di Madian eta teh nu bakal jadi mitoha Kanjeng Nabi Musa alaihi salam cek Gusti Allah hayang Musa berangkat maneh ka Madian tanpa mawana naon ulah aya anu dipake kadeudeut jeung kanya anu aya di istana keluar Kanjeng Nabi Musa saat di istana baju segala rupa-rupa di istana berangkat kuari kene saya aya berberangkat cek Firaun tangan Musa pokoknya hirup-hirup bawa dia tarung jeung aing Allah maha kawasa ti leuletikna ge diamankeun di dinya atuh komo kuari geus gede bisa lulumpatan berangkat Kanjeng Nabi Musa ka Madian ieu teh dek nyaritakeun ala kadar tentang kabangkawarahan umat Kanjeng Nabi Musa nu mentak cek Gusti Allah summa ba'atsna min ba'dihim satuluina kaulan wa agung utus sabada para rasul-rasul tadi diceritakeun hiji Kanjeng Nabi Nuh dua Kanjeng Nabi Hud tilu Kanjeng Nabi Saleh opat Kanjeng Nabi Lut lima Kanjeng Nabi Syuaib kawarah umat teu naruti siksa kuari sabada rasul-rasul nu eta teh kaula ngutus Musa ka Kanjeng Nabi Musa alaihi Kanjeng Nabi Musa diutus ku Gusti Allah teh jadi nabi jadi rasul teh lain tangan kosong bi ayatina mawa ayat 9 ayat
mukjizat Kangjeng Nabi Musa 9 nu bakal dicaritakeun ke. Pokoknya minggu-minggu ieu ulah ngabesan rugi. Bakal nyaritakeun tentang mukjizat Kangjeng Nabi Musa. Hiji asa, tungkat dua leungeun anu naon kitu ngaranna mencang, nomor katiluna sidudal mujaddabah. Nomor keempat dam, nomor kelima tufan, nomor kegenap jarod, nomor ketujuh kumal, nomor ke-8 tipta bangkong, nomor ke-9 tamsu. Ieu nu bakal dicaritakeun runtuyan ayeuna. Mukjizat Kangjeng Nabi Musa anu bakal ditembongkeun ka umatna. Coba umatna percaya henteu dari nembongkeun mukjizat Kangjeng Nabi Musa, percaya apa henteu si umatna? Masyaallah. Kanjeng Nabi Musa teh diberi ayat ku Gusti Allah 9 titah ngadatangan ila fir'auna wa mala'i ka raja Firaun anu bangka warah anu saat eta nyana biadabna luar biasa ka jelema teh ngajadikeun hadam ngajadikeun budak nindes sadaek-daek sebab dirina geus mengakui jadi presiden lain sakadar presiden lain sakadar jadi raja pangeran ditembongkeun ku Gusti Allah mukjizat-mukjizatna langsung ka Firaun langsung ka umatna tapi geuningan pi bakaleunana eta umat sakitu nembong sakitu neuleuh sakitu jelas nyaksian kana mukjizat Kangjeng Nabi Musa wallamu biha zalim teu percaya. Cek Gusti Allah fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Dalah ku anjeun Muhammad perhatikan ku anjeun pijakeun ka umat kaifa kana akibatul mufsidin kumaha kaayaan tungtungna jelema anu ngararusak kabeh nu teu iman nu kufur dalam ke bakal disiksa dirausak lain nu baheula bae Muhammad di kerajaan Jokowi ge ternutup kemungkinan menteu iman ka Kangjeng Nabi siksa. Nu mantak Inggris di Jakarta mah keur mah pamimpinna lain Islam haju jelemana teu daek salaladar. Tinggal nungguan digilak-gilak wae ku Gusti Allah tadi banjiran. Sebab di Jakarta keur mah pamimpinna lain anu iman ka Allah mur ka Allah aya di nyana. Ngomong sadaek-daek kemudian masyarakatna jara rudi baik bahkan korupsi mararabok sebabku gubernurna dilegalkan mabok dilegalkan judi dilegalkan zina dilegalkan tinggal tunggu baik siksa Allah ngan urang kan karunya aya jelema anu sok ibadah keneh ka Gusti Allah aya budak leutik nu teu berdosa aya jelema nu dicandung nu sadar aya nini-nini geus mungkin jelema-jelema eta lah anu munajat ka Allah hatena sugan eta bae nu diijabah budak leutik nu teu berdosa atawa yatim piatu nu teu berdosa atawa jelema anu sadar dicandung pun mau-mau ka dicandung sih tuh saya mah seuri bae asal nyandung mah seuri bangun hayang teh gitu atuh derdek atuh hayang mah kumang ge bae tsunami ge atau aya aki-aki nini nu masih kena hudang ti peuting munajat ka Gusti cacak eueuh nu karitu Jakarta wallah hadena aing meleun Jakarta cenah Tangerang sarua bego amung Jakarta be pugu di Tangerang ge aing ge ngadenge persinahan di mana-mana pemabokan di mana-mana di zaman kamari ieu mah di kota zaman WH mah rada alhamdulillah hartina alhamdulillah teh lain alhamdulillah kukumah rada deres bae nyana nyiptakeun kota Tangerang karimah mulai lumayan beti-beti mah kunyana dieueuh-eueuhkeun anu teh dina mararangkal di ditutuh nu jalan ka Kampung Melayu teh apa saparanti langganan siak wari eueuh kan anu di itu di kehakiman sok ngau jajar dirinya si Betty teh beuh aing ngomong leuleus aing lumpat kenceng eta aman dieueuhkeun ku WH marada deres urang jasieun aing liwat ka dinya kunyana dieueuhkeun urang bertanya-tanya kamarana si Betty oh WH ngamuk cenah teh oh alhamdulillah ya rabbil alamin ala kadar sakitu ge geus alhamdulillah kabelah dieuna minuman
sekaban di Berantas, kemudian di Kampung Melayu aya jelema nanggap orkes, kemudian keterlaluan, instruksi WH tangkap. Sakitu geus lumayan. Geus lumayan daripada kuari mana tuh. Kuari mah sataranjang diantep palanya ge molotot beka pitengengeun. Lumayan emang kula teh nyaho aya orkes di Kampung Melayu, kemudian biduanana keterlaluan sebab main buka-bukaan, PH turun tangkap. Sakitu geus alhamdulillah. Di akhir zaman mah kuari mana coba bukti menuju jalan Bararagus pan kamari ieu urang lamun nyabat ti kabupaten terus ka kota teh lain deui ti kabupaten mah urang teu bisa nundutan godreg teu bisa nundut barang datang bae ka wali kota ka kota Madya nundutan urang ieu di mana ye oh di kota Tangerang we enak amat jalan dua jalannya rapi dong iya siapa pemimpinnya oh iya oh bagus sakitu geus lumayan. Ajunya nama de siap nang tangan di mana ada gang-gang yang perlu dikonblok lapor kepada saya kan nyaun kabehan ndek digogoreng los tapi kenyataan anak jalan bagus ieu mah kenyataan anak kumaha ieu mah ya di urang kumaha bagus ulah nyarita di urang sok kajung ngembet entah ya kan nah ikan siksaan ya lamun geus teu peduli terhadap munkarat, teu peduli terhadap permaksiatan, teu peduli terhadap perjudian, teu peduli terhadap pemabokan, diamankeun nu kos karari itu, kemudian maling, korupsi, atuh tinggal tunggu tangan maena Tangerang, tinggal Tangerang. Mun cacak-cacak eueun hodang ti peuting aki-aki ngising kieu hajung ngodeng deui. Allahu a'lam. Sial teh aki-aki. Lu kan tadi tahajud. Geus nyekelang je bae. Kunaon aya ge jasa cek cenah. Doh hampir wer. Hampir teu datang. Wer bener. Teu ngisang. Balik deui kerek deui. Tepang blon-blon aki-aki eta. Urang mana Cikupa. Nyaho cenah kiai ka jelema lain nyaho-nyaho deui ngaranna ge nyaho. Kuari aya di dieu. Fadzalamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Mendak urang bayu ngadoa keur mah kaayana kieu. Pemerintah teu pernah memicu tentang takwa, tentang tobat kajeun geus, janda terlena di urusan kaos karitu kazaliman. Urang bae ayeuna mah dipicu ku diri urang, ku iman urang berontakeun iman urang, deketkeun diri urang ka Gusti Allah. Wayahna coba urang wudu nu rapi, salat nu rapi, ngadoa ka Gusti Allah jaget disiksa mapan KBH. Ieu supaya sugan bae ku sebab urang Allah nahan ken asal ikhlas. Dele cek Gusti Allah kaifa kana akibatul mufsidin. Dengan kekufuran dirusak. Kanjeng Nabi Musa tadi instruksikeun ku Gusti Allah Musa. Singkat ieu mah dongengna sebab ieu mah caritakeun kaum. Padahal mah Kanjeng Nabi Musa teh terus di Madian sanggeusna di Madian dipanggil ku Gusti Allah. Kita ka Gunung Sinai. Gunung Sinai teh kapan ayana ti 3 negara, Yordan aya, Mesir aya, Palestina aya, Bani Israel aya. Ngebat panjang Gunung Sinai macara gunung judi ke urang lamun nyaritakeun Kanjeng Nabi kitu Nuh alaihi salam ke pandeuri. Ige sarua bae dipanggil Kanjeng Nabi Musa ku Gusti Allah ka Gunung Sinai. Wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin demi tin wa zaitun demi zaitun wa turi sinina gunung Tursina yana Sinai. Kanjeng Nabi Musa teh dipanggil ku Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul nak di Gunung Sinai. Kamari kula liwat ke Gunung Sinai. Masya Allah karim. Iyalah pengangkatan Kanjeng Nabi Musa di gunung ini. Sakumaha pengangkatan Kanjeng Nabi orang diangkat jadi rasul nak di Guha Hiro Jabal Nur. Masya Allah. Ketika orang ke Mekah kula naik ke luhur. Meranda patete ngarasakeun lain ngarasakeun ngabayangkeun di dieulah Kanjeng Nabi diangkat jadi rasul ku Gusti Allah. Datang malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad,
cek Kangjeng Nabi Muhammad, ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ditangkep ku malaikat Jibril. Kula naik baheula tahun 90. Tahun 9 gelep naik. Masya Allah karim. Ieu gunung Jibril turun. Kabayang ku ari ge. Asal ningali Jabal Nur, kabayang ningali Jabal Sur. Kumaha naik? Panas baheula teh keur 49 derajat. Tapi teu karasa panas lantaran hayang nyaho jasa ieu sangat bersejarah. Naik kula mah ka luhur. Pamajikan kula naik sarua. Pamajikan kula ngora kene, diajak ku kula naik. Naik nya teh bagah jasa. Nya mah resep ka kula resep ka Allah. Sia masuk macam-macam. Ai ka luhur jadi jaho di luhur. Ya Karim. Panas mawa es. Ja panas mawa minuman ka luhur teh digamlok. Lain lalagan panas tapi iraha deui cak kula boa datang di bohan teh ieu sangat bersejarah. Mantap ku ari nyaritakeun Jabal Nur, blak, nyaritakeun Jabal Sur, blak. Ketika Kanjeng Nabi Musa alaihissalam diangkat ke Rasulanana di Gunung Sinai, lewat kemari kadinya. Ya Allah ya Rabb. Nah iyalah. Sanggeus Kanjeng Nabi Musa dibere mukjizat lain titah cicing. Horeng Kangjeng Nabi Musa di bahanan ku Gusti Allah teh kita menghadap Raja Fir'aun nu ngaku-ngaku pangeran. Sakumaha para rasul dibere mukjizat titah dakwah atuh kiai ge dibere ilmu teh titah dakwah lain titah meuliean mobil. Ieu mah dakwah unggal peuting malah mah lain sapanggung sapeuting aya 3 panggungna. Datang ka kolot dakwah teh horenganan teu maksud dakwah hayang ngaberesan dapur. Yang meuli imah ban setip ambalaya di dapur loba jasa. Dibere ilmu teh titah dakwah. Bersihan teh memeh batur teh urang heula. Nyaritakeun tahajud ka batur urang tahajud heula. Nyaritakeun zikir ka batur urang zikir heula. Nyaritakeun sholawat ka batur urang maca sholawat heula. Nyaritakeun salat duha ka batur urang duha heula. Nyaritakeun sedekah ka batur urang sedekah heula. Nyaritakeun ikhlas ka batur urang heula bisakeun ikhlas. Kakarak tidinya dakwah la as'alukum alaihi ajra. Nah Kanjeng Nabi Musa khususna umumna para rasul dibere mukjizat lain tita cicing dakwah. Ulama dibere ilmu amil aya dinyana jurumiyah aya dinyana sorof aya dinyana nahwa dan lain sebagainya fikih tauhid aya lain tita cicing tita dakwah. Teu kudu diondang dakwah teh kudu nama urang lewat ke pasar Kemis aya jelema teu make jilbab urang di dinya langsung masang sapeker. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara-saudara yang hadir di pasar mohon supaya menghadap ke sini. Terutama kaum-kaum hawa para mbak-mbak saya lihat di sini tidak pakai kerudung. Nah, ini haram. Ya, kalau tidak punya kerudung, datanglah ke tempat saya akan menyediakan kerudung. Tetapi terbatas kerudungnya, hanya ada 20 untuk yang berumur 20 ke bawah. Itu kan dakwah. Oh iya, siap Pak Kiai Pudoli, saya ke sana. Dakwah teh gitu. Nah, orang lewat deui aya jelema keur marean bola pasang deui ku urang tok. Saudara-saudara sekalian, ini adalah mengandung sejarah. Dulu waktu Sayyidina Husain dibunuh, kepalanya dipotong kemudian disepak-sepak, ditendang-tendang oleh para manusia-manusia munafik, maka dilanjutkan oleh Yahudi dan Nasrani, sekarang menjadi permainan bola. Saudara-saudara sekalian, ini haram hukumnya. Wassalam. Berangkat cek nu main bola edan tanahnya. Iya teh diondang teu dakwah. Sakalina diondang teu dibere duit ngomongkeun. Aya dibere duit berkat poho ngomongkeun keneh bae. Aya dibere duit leutik ngomongkeun keneh bae. Ih pamustungan teh si kiai. Sia neuleuh ka aing meureun. Tapi lain dah lain neuleuh ka aing bangun ke belakang cadan. Ya Allah ya Karim. Musa cak Gusti Allah nun Gusti madeh geus dibere mukjizat ku kal seakan-akan sumuhun sabaraha mukjizat teh 8 Gusti nu aya di leungeun maneh teh naon tungked Gusti di mana eta tungked
timito habdi Kanjeng Nabi Syuaib. Mito anjeun di mana? Di Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kanjeng Nabi Ibrahim di mana? Di Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Kanjeng Nabi Adam di mana? Di surga Gusti. Ai surga nusa nu Gusti, berarti eta mah lain lalagaan tungket. Bawa ti surga tah mah. Beuh. Kuari lamun tungkeun eta aya haju dibawa ku aki-aki teu kudu lempang naik tungkeun eta bisa hiber. Bisa hiber aki-aki na kitu gede set jeung bisa gagah deui. Bisa gagah deui artina ditoelkeun ka bobogana bisa kieu bae. Wah cak aki-aki teangan poing tungkeun eta. Ulah hese-hese aya tongkat Madura. Nah Musa Uari maneh teh jung ka Firaun raja nu sangat biadab wa qala Musa ya Firaun inni rasulun mir rabbil alamin wallahu a'lamu bisawab.